manusia ngapa punggawa sahanggaran anjing ngaran kaula Arjuna panengahing Pandawa buah iya Gusti musuhnya dulu panengah Pandawa bener ainu pengkar ngaran kaula potong lewe di panah baik mohon enggak keplek siapa sakilang di caram teh sakilang di ancam teh siapa poho tuh kuring lah syah ganjar jadi paling ujung siang ngaranna dupi anjeun kaula urang ieu ke kaula sejak tumaros kasampean dupi eta guha didinya teh kalau rek asup ka dinya rek naon ka dinya rek naon ya rek naon bongkahan batu aki eueuh ini teh kandang mau orang yang hungkul bukti percaya we abdi kan aya bahan disebutkeun iman disebutkeun nya lamun heueuh mah kandang mau nampi jagaan sia paehan da kawirang-wirang atuh sok da kasieun-sieun ka bayangkeun geus sia dawala di mana-mana sagare mun heueuh mah mau udang ti jongrak kepe ngadahar moal nah maka jeung mau ge beurnya ngorasa mana nu ngajagaan mana nu datang paling oge nu ngahakan mah mau oge pengen ngagajar di dina guha teh panu sare mah deket dina guha nu bakal dipihelakeun mah biasana ngagajarna jauh heula jeung pasina ge pan resepna daging nya daging teh geuning beureum burahay karena sebetulnya kali itu baru karena setik meureun sekat daun teh kan beureum banget baru karena ieu mau make helm meureun mah kata beungeut ieu mah goblok teh mun tau di sana aing nya hoy oge itu we sia mah kain teh ame merot hate teh nya kaulah yang kadinya teu bisa ieu daerah kawasan kaulah nyingkas ya bisi aya kejadian Raja Pati di Patepatan ulah memaksa euy goreng patut euy banyak kasih pemaksa lamun aing awewe makan bae dipaksa ke Trano Ridho kudu kasih mah bubuhan aing normal tidak mati ulah euy nyingkas sakean aya naon di jero kedua apa eta urusan kaula eta tempat kaula nikah dan nikah aya bahat syafi perbatan nganu hati sampai disumputkeun di tempat tempatan teh jelema teh kumaha aing we naon nya urusan kaula banda kaula ulah make jeung puka paok sia boa-boa sia meunit teh begal palingan nu make ikat ku Islam da yakin ame aing percaya meureun si horeng begal kabogotan kene maneh begal mah ish Allahu Akbar awan teh bareng saga kitu teh kumaha bagan tetep ukola bakal dipaksa paksa we eta atawa buruhan sabaraha tapi kudu dimarahin bagan berekeun pokok da parkir sa teh nya jangan emohan nambahan tambah kuputeuy nikah sia nganu hardeun disumput kudu anjeun kaula rek maksa asup ke tempat-tempatan atas kurang ajar diulah-ulah memaksa wae tonyok we Gusti Tuman dis ringkit teh si kurang ajar teh baru kana teh loba meureun batu uing da teh nyaho mane aing jeger Cikarakeman
sombong jelema teh sia sekarang kemana kah jeger setu ieu ieu sak kecamatan ieu moal masieun ayamnya oi dik nikah moal bisa bener ya lamun anjeun teu nyingah anu harti kaula bakal meh anjeun kurang ajar sia lamunnya bukti anjeun rek ngandas sageuy kaula sok moal ngengken masalah wawasan moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satunjang beas bener ya dan Gusti nu kieu mah ku abdi hari mana emang aya lawan atuh bulan aya lawan itu tukang tuh siap nu diiket toke naon cacak ieu cacak aing dunungan maneh jeung dunungan duit panyawa jeung panyawa mana jeung ari dan benar di dagoan syakwai dina galengan garing dan awas biasa babi aling mana aling oh iya jelema teh kami kira-kira sama ke abdi kan Kang Jep Widodo ya, mudah-mudahan agar enak keunggulan jurang-jurang bimak jurang kan itu geus teu kudu kaula sorangan aling kami juga nyingga goblok ngomong-ngomongan sekali ka dia sia ka dia mah siana kurang ajar si teh bukan itu jos langsung aja ngebecir sekurang ajar pada kau haling siap ada makarap teuing teh awas waing batang kali tinggalkan waing bisiku waing barokana kumaha hudang deui kitu deui waing tak ehurna barokana kumaha ngabongan aing ieu hulu bermain barokana kumaha awak aing mengandung dewan kesenian udah deh barokana udah deh level hiji tah ditaekeun ah level 4 ah awak gantangan dia gantangan dia ya awas ya kaki-kaki rekan dia awas alok saburit ah modal Arjuna masuk kaliannya Rangan kunyuk lagokan si kurang ajar Syekh Arjuna Allah lamunnya ma'anyin kawani ijen jeng aing baksa maju Syekh kurang ajar benar motor masih
Si kurang ajar hebat gitu oke. Rajaan balik jeung sorana kawasut acat lair. Balik tapi kasakera luar biasa. Pasukan. Ayo. Lihat kepada waktu boya malap siapa. Kurang ajar. Nyeriweuh ini bagong dititah ingkah teh kalakah beki dia kakak beki pika gileuh ini saya negeri teh coba maju sia maju sia modar bangsat wah ampun sakit mod.
juragan dim uwan aja lagi pengwaku gue emang batasan kan kasep ganteng-ganteng tapi ganteng serigala kurang ajar siya nongit nepi kakir syarek kaganggu kumani mani aing keur syarek ganteng-ganteng nyebelin kurang ajar siya maju mana ya rasa maju nongit di tongeng tong dia tuh di saung modal maju show kita jangan Gusti aku ini lah Gusti aduh kaduhung dahar heula gitu sudah teh morek gelut ya gua nyiram gitu mie keluar duit begini peranyang kene mie-nya nih sangka gaya udah aing langsung dilok-lok udah pulang nih sudah beli kami gaji kan kami ayam mah ayam thank you walau ayam utah dulu ayam sukses amin mudah-mudahan ayah potongan cangcut ke dia penasaran semuanya sih ampun banget kuat cek tinggal ku batu kayak ini tuh hujan aku segini ku tahan dewek nih pengen aja hujan hasil goblok sih kurang ajar sih saya mau tahan kayak gak lu tahan kayak ampun mau tahan kayak ampun mau aduh lecir Beri kompak serius terbalik beri kompak serius pasea pingsan nih dia tojok perutnya sama yang paling ganteng orang tentukan kali ini aku pengen melihat
Bagaimana dalamannya dia? Betul terpisah dia kali coklat kolornya. Lagi kenang-kenangan, lagi figuraan. Eta tapak bisul dina bujur mereka. Betul gitu. Mungkin mahal pakai kolornya. Kita hadi. Aya teh naon koneng. Modal. Goblok busiat bener. Pengen bau senyakat gidinya. Nahan belum aya latinu. Nahan juang ayan cekuring. Ngobrol Naon atuang kau kena samping bobat batur. Belok usiai. Naon? Busiat. Hah? Busiat. Ini busiat. Cepirit. Atau lamun cepirit mah sedikit, ini mah 3 potong. 3 kolong seperti piscok ini. Ini bukan cepirit, nah modal. Tapi kita bawa satu ini lumayan. Aduh, ketika telas kieu tinggal tuh. Ya, sudah goblok sih teh. Jangan pupuk nu kieu teh. Gemuk teh hade pokona. Kadang sing hati-hati ya. Guna oke gini. Ya, siga asa kadu. Koningna mah sarua, dan bauna beda. Kada musik dia. Bimai modal siya maju siya nah siya mau walu walu gada ini gada oh gado sangka siya